Aduh, di kita ngalabar itu. Orang mah, gede mah. Kalau ke kota lah. Balik pak. Yang keraraon didinya. Nah, tututnya. Tutut dari arawan. Suka dia dari. Mending enak mah milu ka kota bae, jeung urang di kota mah bisa meuli kuya, bisa meuli mainan, bisa meuli anak kudani daripada di sawah tutut arawahan. Hanya tuh. Nya. Jadi itu mah coba duit di kota mah. Coba gedung-gedung mewah, halus, bisa meuli baju, bisa meuli tas susuna mah katempo. Kumaha tuh di mah bae soranganan. Oh batur tuh kan mana? Eueuh, beja bae. Otong teh ngalah duit mah ka kota teh situ mang meulikeun emak. Kebon tiwu gitu. Nya. Atuh urang bebeja heula ka emaknya tuh. Nya Tuh, urang mesti izinan ketemuanna di mana? geus ke manggihan urangna di jembatan bae jembatan nya. Nya satu. Aduh, Gusti, nanasiban jadi rangga 50 tahun. Dahar teh ngadon jeung ngalap gedang deui, tapi kajen teuing lah jadi rangga ge cuma jadi salaki ge ngadon ka ari aya kasalahan di pamajikan saeutik bae ge umat amukna sagala dihakan sagala ditemprang Gusti. Padahal mah pamajikan teh capeknya seung, capeknya pondasi, ngalah suluh nu naon. Masang bata bagi ngandalkeun ku pamajikan giliran balik gawe pamajikan karek ngeureunnan saeutik geus nyarekan. Ngadon kitu bae mama bisana padu nyanggunjar padu ngalambar bae. Salaki mah capek ngaduit. Alhamdulillah nanti langsung kabentar eta salaki urang nepi ka ayeuna urang-urang da ti harita keneh. Gede geuning geus burit kieu si maling tekan balik keneh bae si maling kumang ka mendi cenanya. Aduh budak teh bising bae dibunikeun ke longbong naon. Kanya apisan karede pisan mati orok eta teh. Sampai ngabelaan ngajual pintu air, ngabelaan terminal dijual, kami manehna bisa dibiayaan. Dititah ngalat tutut sugan ngalat tutut nah ka Papua. Tanaon menilila teuing ibu budak duh, inung. Ini geus suara budak. Ujang. Geuning menila-mila teuing ngalat tutut bae ge tos di mana? Gusti. Mak, kenaon? Kela jang, ya mah keur nyongkelan kuku, aya taian, tai komodo, tai buaya anu non krokodil aya. Ih, ayo jeung tos di mana? Menira-mira teuing, bilarian yang tutut bege sugan milarian ka Papua teh ka Palestina deui. Ih, mama, tututna terayaan, usian. Ya apa lu isian mah atuh tong, atuh ujang, ulah ngalah tutut tong jadi. Tek ngalana keur itu ka pacar cawe ngalan tahu isi, gara loba isian. Ayo ujang teh ayeuna teh geuning meuni ngumpatan guru basan kana galeng turut galeng ngerek naon ngumpatan padahal mah santai bae ya naon di ujang teh dikeun dibubur ke Bang Barongan. Mak, puguh teh, maling teh. Aya nu ngajak ke kota. Ka kota ke mana? Ke Jakarta usaha, bukan teh milik. Aduh, omat ujang, ulah di Jakarta mah keusum Covid, si Covid teh keur ka ditu ka dieu turut imah, keur hararese di ditu pagawe ge diparerekeun, gaji diparotong sagala rupa, ulah popoe je, bari jeung di ditu mah sok aya transformer sok ngamuk di Jakarta mah ulah. Pokona mah cicing jeung mah di dieu, mah di lembur sorangan, cicing di dieu di saung soranganan, engke aya anu nguseup joe mah diperkosa kumaha teh karunya juga ka mah ujang. Aduh, ulah nya, pokona ulah mangkat. Ya, Bunga maling mah yang makat bae. Gusti ya Allah, Pangeran Abi, boga budak teh abong nadang ngawarah sasoranganan, eueuh bapaan, geuning dicaram dikitu-dikitu teh henteu ngawaro teuing ujang. Tos ayeuna mah kumaha ujang we atuh, bab merek makan maju mangkat sing berkah salamet ngan omatnya. Kintunan ka dieu ka mah ka lembur ujang ge apa lahirat mapan, hayang man teh geuning sapeduk sakali. Kadang-kadang 7 minggu 7 kali. Mah teh balangsak pan ujang ge apanya. Kintunan mah kinten-kinten sasasina 3 miliar, sabulan atuh 4 triliun mah pangirimankeun duit mah ka lembur nyatongnya. Ujangnya sing solehnya. Kamar ujang rek angkat ayeuna wae. Ya. Si selamat-selamat di jalan, si berkah selamatnya. Ya sakedik ti emak ye.
maladang nabung 40 poe nya di jero masukan we aya adas aya ngaminatenan aya misro aya biji katapang lamun ujang di jalan lapar jablog ujangnya tolong kade mi HP si ujang si maling kumangnya lamun misalkan bangor ku ujang sodrok bae ku gantarnya mun yo aya nama juga ditumangkat sing hati-hati sing kayak main celana bae ka dia ujang saling bola ieu ka emak we lagi Gusti Nu Agung Papa saya dan jawakan ka dia deui Gusti Nu Agung bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim budak urang erek angkat ka kota sudah we datang tayungan Gusti ka dia utama kedua ka dia utama itu bah kade lapok liman mah 4 miliar Gusti panang tayungan kan baru dah mudah-mudahan sukses mudah-mudahan Metro Mini di Jakarta kapeser sadaya ujang tuh budak diizinan mu anu untuk mah hasilan ya urang mun budak eta mangkat pasti urang menang komisi gede Panco hoi kada tang wah yo urang di jalan tuh urang mah kata siap lah mana ek marangkat make baju tadi belikan baju saya di acan oh tak boleh yang sana usah mangkat lah bisa kalewat mantan mobilna aduh ieu geuning teh kurung-kurung teuing ampun meni hese erek naheur cai bagi kuat ka hese teuing sugan song teh gede teuing ya Allah mun alangsa teh ngalangsa inget anak geuning geus 47 tahun 47 abad teh balik-balik Gusti meni teu kuat inget teuing ka indung najis teh jadi naon atuh boga budak teh ya Allah Gun. wah Lembur, wah, sekali ini. yo mang lembur urang Jadi pulang ya. yo Heeh. suka diceritain Mbak, anak emak datang. Jak. Aduh ya Allah, tentang amari. Itu. Itu. Woi bos, Ban, itu celana capnya masih gantung. sengaja kan udah kaya sekarang mah Oh, kan tadi udah beli di hotel belum Malu beli dong. tadi duit yang kasih gue bagi-bagiin berapa lu yang gede jadi bagi-bagiin dong sama masyarakat. biar tahu orang-orang sekarang gue udah sukses udah kaya Anak ai datang. Wah, bisa oh kaya sekarang mah ya iya makanya gue suruh Malu, malu. aduh lu nah iya belum ngerti anak lu udah mati Gusti aing jaga 2 lain wah lain aing mah ujang bawa ka emak ujang teh tileletik diurus mesti di dana nenek diayeunkeun dina tangka jati nu naon pot ka bawa ka indung Gusti Malu itu malu. bukan lu udah mati udah mati mah jaga kene yo jaga kene emak aduh emak orang gila aing itu dirakan bukan aing itu dirakan jangan lu aduh orang gila Hei, kan itu malu bukan. Ganti jadi anak kok jahakan pisan tak kacau geura ieu. Malu kasihan. Dari mana? Malu udah mati lu ngaku-ngaku lu. Mati mama tekan benangku Covid masih jangan kene yo. Gusti. Kasihan, Mak. Jangan sih papa. Itu mah kerjaan salami miring, Boy. Aduh, yang mah jadi anak teh doraka-doraka teh. Aduh, kalinya teh gua anak teh tiletik urus indungnya teh kalinya Pisan Tahu orang gila kali gimana? dicusuak orok nepi ka air kieu jadi indung. Ayeuna geus jembar seduraka kanu jadi kolot. Poin kutuk sia. Mampus ya. Ampun, Mak. Tong.
Ma, ma. Siap. Tuman jadi anak saya. Ma. Aman tuh. Doraka. Kolot mah heujeun nepi ka Oh. ngajurun lagi dina luhur tangkal kalu. Bos. Ai, tuman siap. Lu sih dua hakam orang tua tuh jadinya asupan. Gak ada emaknya juga.